Orang kita buka bea. Baru itu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, sehat, Ma? Alhamdulillah ngaranjang. Teuing. Ma sehat? Alhamdulillah. Kumaha ye kabar-kabarna ye sararehat. Saya Ma, alhamdulillah. Kagak mah. Ngiraga atuh hatena sararehat. Yo, syukur ai kolot mah ngadungakeun kanu itu kanu ieu ge nu penting hiji sehat, balager saroleh, sarungkuran, sararepeh rapih cek bahasa kolot eta mah. Alhamdulillah. Nah, Ma sehat alhamdulillah. Abi hampura mah antara kalau ngokan ka emak teh da. Kitu geuning mah aya gaduh saongkoseun kitunya ka dieu teh nyaeng. Nya. Ye, aya teh teh damang. Wih, alhamdulillah. Damang teh. Damang ge. Alhamdulillah. Itu aya si Aa di ditu. Naon? Di punaon si Aa? Itu Di mana? Di mana? di juru balong ageun. Ngomong atuh. Kunaon? Ti kalawap. Sanes itu tuh. Naon atuh ih? Ya, aya naon sih bener. Sok disebutkeun abi teh pentah pusing. Keula. Menilai atuh. Iya, keula tuh Ngomong Pingsan eta kunaon? Si Aa keur ulin jeung si salahnya. Isi ceker-ceker teh ya. Cek aing ge nya paingan ka dieu wae neng betah-betah teuing. Pengen balik Bali. Di mana? Itu di juru balong gede. Keur anu cerat duaan di ditu. Yo, Kak Mama lian di ayeuna unggul di tah tadi ungkul. Tanyeun pager lian di kitu. Da ti kamari kita nempo-nempo. Ngomong sama panas siris heuh. Astagfirullahaladzim, mondeukeun pisan si Kehen teuing. Yo mata ugi yo. Mana mah kadenya ulah kitu, ulah diturut tah. Turut-turutna aing mah. Boga lanceuk teh kitu tah, nurut tunjuk. Yo, boga pamajikan teh urang teh geus dua. Masih kana kitu tah kalau kalakuan lanceuk maneh mah kitu. Kan ku aing mah. Mun ka dieu pokona mah ngirendos ku aing mah. Ulah hariwangkeun. Hiji waktu papanggih mas ka dieu. Ulah melah, ulah sieun ke mana tanggung jawabna ye. Salaman. Atuh daripada galecok gitu mah. Abi nyungkeun artos anu kangge masih rokok pantes dipasihan informasi. Si Aa teh bener gitu. Nah, cek teu adina, teu lanceukna sarua we kita saeuleut. Ari sia nu riweuh dipenta duitna. Kunaon sih? Hayang udud atuh mah urang ya mah. Harus main informasi anu alus. Lah duit. Urang atuh teh aku eueuh teh. Anak mah meni eueuh nu alus hiji ge eueusan. Arahna Sok manasihan atuh 5.000 ewang mah. Bisa teh teuing nu agung nu riweuh diri riweuh sia teh. Boga adi teh. Dikasebeleun. Anak pisan sia mah. Yo sabungkuseun. Alhamdulillah nuhun nya teh. Abi mah pada teras atunya bade galeukeun kana rokok. Nuhun teh. Pun antep. Neng. Ini mana? Mana? Terus di mana sih mana? Mau jingjingan sagala. Arek panen duku, arek ngalah duku itu pan ngaborongan duku urang itu geus 3 tangkal ngan teu aya kana nu harejoan can asa pisan. Tah bohong. Cenah bieu keur mojok, cenah jeung si Cece di ditu. Si balong gede cenah tuh. Cuk si Ugi. Mojok naon? Cek sa? Cuk si Ugi. Bieu cenah keur mojok tuh di ditu di balong. Mojok. Teh heula. Ah, gosok pura-pura heuh mah heuh atuh. Oh, goblok cek aing masih sugih manisa. Si kunyuk lain kalah kamantuan ka aing kalah kan nyeun cungureuna teh. Yo, urang teh tadi teh jeung awewe ngan lain sasaha eta mah bikarti, urang teh nitah ngored. Tuh manisa kitu baralana tuh. Bikarti. Heeh, bikarti urang kita ngored. Lain si Cece sok lieur sok segala teh sugudan pisan. Wah, si kunyuk ugina ka mana? Heeh, meureun neng pan eta masih Ugi mah minta duit bieu jadi debu. Sarua jeung abang tukang debu. Nih, stasiun mah ka aing teh. Malinaan pisan.